Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma ata bihi rasulu fahaquhu taslimu wal qabulu. Sakabeh perkara Rasul ngadatangkeun mangka wajib pasrah jeung ditarimakeun. Imanu nabi yaumi akhirin wajab wa kulli makana bihi minal ajab. Ngimankeun urang ka poe akhir wajib jeung sakabeh perkara nu ararajib. Khotimatun fi zikri baqil wajibi mimma ala mukallafin miwajibi. Ieu khotimah nutur perkara wajib margi aqaid ka mukallaf teh wajib.